Oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan. Kuncen ge datang ka sugih. Kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa. Boga anaknya na hiji-hiji da lalaki. Kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anaknya ka anakna ceng masantren bae nya. Kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar. Tah ieu jang paranti di pondok berangkatnya ka ditu. Pertengahan jalan himarna kurang parah paeh. Begitu paeh bingungnya waduh ieu himar hiji kendaraan paeh. Ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar. Geus dikubur, disiram terus nyana kieu beunga huleung. Aya tah urang dinya. Emang ieu sanu paeh? Ahli ibadah sakieu. Wah, ahli ibadah muhun sakieu teh. Atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna. Zarahkeun ila hadrati ahli ibadah Al-Fatihah. Milu nya bebeja tah sia teh. Aya ahli ibadah di ditu maot, ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncen teh jadi masantrenna. Terus bae nya mah jadi kuncen deui di dinya. Tah sedot beuki bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya. Ngagelok we ka dinya. Bapana ge kaget, kok nu zarah jadi sepi cenah ieu. Aya kabar di anu cenah rame jasa. Begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cek bapana. Waduh, asep jadi kurang ya asep. Masya Allah datang tadinya barang di dulu kuncen aja mah ajaib anak aing. Masya Allah sia ieu jadi kuncen. Oh terjadi masantren. Henteu mah kunaon? Himar paeh bah. Aju dikubur di depan loba nu zarah. Kukula di bejaan ahli ibadah. Masya Allah bisaan sia. Nyebutkeun bisaan. Iya itu kasedot ka dieu nu abah. Masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya. Keke bah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah. Ih atuh mana ieu cakeun. Atuh sarua tah mah. Horenganan itu mana ieu anakna.